Bener Agus. Asli sabar pas terus rambutnya sama garap terus cari kenapa tinggal ke apa gini teman ya gitu. Ngobrol kasih aku bikin ngobrol udah gede kio Pak Ciki di ruangan ini ngajuru si Ujang eta mah Ujang nanti Ujang Mang Uus tetap pakai nah sering naon teh biasa we sekolah pas ngomong adan cenah pas waklat cenah anan buru-buru cenah mana lagi juga ini salah apa asli pan emang ini pas mukana gitu jangan beraduk jam 8 nerima jangan ngegebrek atau gimana gebrek sorangan sok bentai sorangan mir kita yang sieun oh udah berorang aneh ya efeknya si mama dibawa ke si mama kan ngomong ikan sare cerita ya imah senang pengerayag na cerita itu kan si aku dan macam ini cepat tambah sih di kebun itu gede bisa bedog jadi 2 si Aki nah direret sudah ya obat itu penasaran udah aku bareng ngareret tuh bang deret itu wah bung aneh di mana di pasti di voting banyak ini nama macam harus diahukan tong di deret deh ke tukang efek penasaran baru direret ke tukang tunjang aja ngejek dulu ini kadang-kadang mau cerita gitunya suka yang sering guys asli bang lompat wah anjing kita bedog jadi 2 siap jajan tahu guys jadi kalau baheula mah emang balamanya kealaman teh bener kealaman nyata buat baheula mah tamanya nyata ke urang asli itu kieu biasa pakai pendapat ayo urang mah naonnya lain kumaha ampun paralungnya amit-amitnya urang mah can pernah gitu ngalaman anu karari itu mendak hare mendak kemen sok nyari batur sok nyaritakeun urang mah sok mah sayang siri na bener na bener gitu. Tapi mung amit-amit aing kudu ngalaman asli aing rem euy asli orang mana di mana tahu ieu teh kejujianan gitu silik kalau apalah ada ayat yang ketemu nah kumaha gitu
Turun si A. Turun si A. Turun si A. Nomor itu si A-nya. Segede si A. Segede si A. Mau koton wa ika, titan wa mun titan wa ika namilu ti sai apa aduh mana ini titan orang bager. Ngoprek we gening naon na segala dioprek. Kayak kergegerong gening di ieu dioprek. Oh, gergegerong kadal gak pring angkat naon da bager. Tibeurang. Oh, teu beurang ge. Anu Mun di si imah man mah, nyaksikan milu nyaksikan geran di hotel. Anu di imah si mama mah, si mama kesare kada kasih mama sok ieu wae. Mun teh si Agus kanu eta kanu simut ya. Rasor tak ngeuheun basa aya nepi ka keun abina mono pan. Ayo nu ganggu eta. Di ka mono kan urang. Gak akhirnya. Isi yeuh urang. Emang sekedar menghangatkan suasana, nyeritakeun urang semoga senantiasa di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wah maksudnya lengonyi. Jadi gimana ini tuh alur ceritanya? Nah Leo sepugu orang mah. Jadi nu diceritakan ku Anden teh kealaman Eta mah nyata orang. Asli eta mah. Itu jejeunan gitu eta mah. asli real, Kealaman gak ada settingan. bahasa di imah eta mah. Oh my god. Jadi ngeganggu langsung secara fisik gitu. Ada ngaganggu ge. Kamu Bentuk ya. jejeunan urang keneh tak ngaganggu. Naik jalan ditantang di berang. Ya lamun itu ngomong gitu mah meureun moal main lagi. Ku sahabat Kusabab meureunan Maneh penasaran deh. hanya ai jelema. Aya nu percaya, aya nu teu gini. Eta. Maneh tadi teu percaya aja. Tadina teu percaya urang oge. Asli Agus misalnya mah teu percaya mah tak setuju tuh. Maneh ngomong Cek urang teh aya kawani mah sok temongan ayeuna mun bener mah aya di imah urang gitu. Diolah teh lain ayeuna kitunya. Oh iya. Tong aya nama. Emang dak tepi kasieun wujudna mah. Kasep budak nama. kos manehnya. Kasep kos urang. Aku tuh terlalu ganteng. Matak makhluk gituan aja. Tepi kasieun teh. Si ganteng kalem. Matak teh disingkahkeun ge. Tadi nama maneh pas ngomong gitu teh meureun sok ngaganggu kan. Ngaganggu ka ini maneh. Ganggu kan. Pas ngomong gitu aya kan Cigana mah aya meureun matak kamu matak ngamuk meureun. Tuh ai pas tipetingna urang teh ya biasana tara munuk di imah. Hayang munuk di imah. Kita teh geus ngomong kitu teh matak amun geus ngomong kitu mah nya tong munuk di imah. Munuk teh batur. dipikir ayeuna mah. Heeh. Itu lah mah ka dar munuk di imah sorangan. Bisa kerelengohan, Lengohan eta. berarti seberapa tahun? Kisarnya teh Jam kapipikeun. setengah 11-an lah kurang lebih. Setengah 11-an. Nyawa HP we bari di kupudung. Mun aya molor, itu kisi molor.
Mun nyawa HP reket da malum dina ris bang gini terus dina kasur busa. Tapi suasana penuh kumaha? Oh rasa sieun pisan Kan Tapi kadang nyangkanya berarti ngangka kalau ngereket masa kali mah biasa we. Pas ngereket deui ngawi belah dituan itu lah. Itu tuh heureun aja. Heureun guys. Nangis gitu teh orang curiga kan aya naon gitu. dicoba tur Ai pas nyaring dibuka dari nyereret kan aya gitu leho da orangnya langsung ngajeleng hari teteh da malahan mah teuing naonna anggota tubuhna ka ieu ka Badung asli agus eta Ka Badung. lain rekayasa ieu Ari simut di Badung. kusaha Ku itu. itu kan abi nemukana Oh. Nah, satiris kieu padahal rada heureuy gadanya rada heureuy tapi tidak nyata ieu mah cigana pendapat batur mah heureuy gitu kadang mah nah cirinya teh empat teh orang teh ke tengah imah paling ngegoloan si mama ada satu sieun kabur kita diantar ke ram sare di mata ini maturan gitu tapi teh udah celaka ku pamolah serangan gini matak omongannya omongan teh kudu dijaga tak barudak dangukeun najanya sepeda alam ge udah geuning batur mah bisa urang mah teu manehna mah bisa ka urang orang tuh bisa ieu nya itu mengenai terus ada ini terus mata kudu percaya mah kudu sama kudu jadi kudu kitu mah sieun ulah Ya gitu. percaya teuing ulah teu percaya teuing. Jadi lamun urang percaya teuing bakal di ieu kumaha itu teh urang sieun ku batur bakal aya wae urang teh sieun aya wae matak sieun ulah teh sieun ulah kitu Penasaran kan?